Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu sadayana, alhamdulillah patepang dangu deui sareng sim kuring mang aduy muhun. Urang ngadongeng deui dongeng hanca kamari nu judulna Lalampahan si Kuncir. Lalampahan si Kuncir ieu karangan Mang Aduy. Kaum dangu sadayana kumaha kabarna di dinten ieu, mudah-mudahan disehatkeun jasmanina sareng rohanina ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Atuh ka kaum dangu nu aya di Tasikmalaya, Garut, Bandung, Karawang, Sumedang, Sukabumi, kum atuh ka kaum dangu sadayana nu ngupingkeun di dongeng channel Mang Aduy ieu. Atuh teu hilap ka kaum dangu sadayana nu aya di luar negeri nya mohon di Arab Saudi, di Jeddah, di Dubai, kum we kaum dangu sadayana nu aya di luar negeri eta, mudah-mudahan impian marantena sing dijadikeun, sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Kaum dangu sadayana, lalampahan si Kuncir di dinten kamari teh dugi ka si Kuncir bade janji teh ya syarat-syaratna nya anu teu meunang nanaon selama 40 poe, teu meunang ngalawan lamun aya nu rek maehan teh. Atuh selama setahun si Kuncir teh kudu jadi pembantu ka salah sahiji perguruan paguron. Nah, mangga atuh kaum dangu sadayana kumaha atuh carios lalampahan si Kuncir ieu teh. Sok yuk. Haji hampura amanya ngagerama Haji teh jadi nandangan kuski deui. Oh Ji, bapak gen hampuranya Ji. Duh, gara-gara bapak Haji teh jadi nu kena kieuna. Tenang naon atuh euy. Tenang bae lah. Tapi kunaonnya ayeuna mah kuncir urang teh kunciran mah. Kitu jawaban si Haji ka inung bapana teh. Atuh bahakong gen langsung wae maehna teh nembalan omongan si Kuncir eta. Heuda Haji maneh teh senang sekaleungitan ilmu pangawuruh maneh. Nu ilmu Kuncir eta teh sirna di awak maneh kasep. Tapi maneh ulah sok pondok harepan euy. Moal apa? Orang moal kieu ki. Tenanglah, orang maek sabar rek ikhlas. Ya penting mah ningali mah urang yang apa urang geus bisa ngariung deui euy. Kitu atuh jawaban si Haji teh ka nu jadi akina. Atuh teu siri lah si Haji teh pamit izin nu maksudna rek menuhin syarat anu ti Bah Congkring teh. Cuk atuh si Haji sanggeus pamitan ka inung bapana jeung ka si Aki teh maehna teh langsung wae indit nu maksudna rek menuhi janji teh. Cak atuh kaum dangu sadayana, lalampahan si Haji nu keur maksudna erek menuhin syarat ti si Aki Jongkring teh wang tunda heula insyaallah kapayun kasampeur deui. Ayeuna urang nyaritakeun ti hiji walungan eta teh katitih walungan gede, tapi kaum dangu sadayana walungan eta teh sering dipake caina ku lembur di lembur. Da kusabab walungan eta teh deukeut ka palemburan. Atuan nyeuseum anu ngalacai gen kadarinya kabihanana teh. Di hiji batu nu aya di walungan gede dirinya teh aya hiji awewe manehna teh keur ngalaan cai. Manehna teh ngageren tes nahatena teh.
maniki ai hidup teu boga naon, teu boga sahat teh hirup ngan kur ngayekeun ka si juragan, tapi teu naon ketang sakieu gen syukur urang teh bisa keneh hirup. Lamun eueuh si Mbah Ajud mah duka kumaha kuring teh, sanajan Mbah Ajud eta teh sering peporongos, sering ngambek teu parugu, tapi kuring mah ngaran gen jadi pembantu anu di imahna Mbah Ajud. Kuring mah ekrido we kieu jeung di engke di isukan teh aya acara adu jagosna di paguron pare bodas teh. Kacipta urang sibukna aduh kumaha ieu geus kieu. Kitu kerentasana eta hiji awewe teh. Kaum dangu sadayana eta hiji awewe teh nu katelah bibi miming. Maena teh kahiji pagawena Mbah Ajud. Air Mbah Ajud kaum dangu sadayana manehna teh pimpinan pare bodas, paguron pare bodas. Manehna teh geus katelah ka mana-mana. Ilmuna anu pinuh jeung sakti. Tapi paguronan pare bodas eta teh sering ngayakeun satahun sakali ngadu jago. Atuh bimimin teh sanggeus nangalacai pinuh 2 ember manehna teh niat nu maksudna rek balik. Pas maena rek nanjak ti walungan atuh teu karasa meureun manehna teh bakat kululeus ngakutan poe eta. Manehna teh langsung nyoledak tabuh deui ka handap grogro atuh cai teh bahe si bibi eta langsung ka banjur ku cai dina ember. Aduh Gusti kieu teuing geus leuleus awak teh. Lamun teu sieun kasih Mbah Ajud mah urang rek istirahat heula. Tapi kanyahoan manehna mah lamun urang istirahat teh sok poplotot main gaplok we. Aduh kumaha lamun geus kieu nya. Kitu ceritan hatena Bi Mimin teh. Tuh tepung sirila manehna teh keur ngageureutes kieu teh kaget ayeuna aja ka manehna teh jadi kos anu kagereuwahkeun. Hei, nih. Kunaon maneh euy? Teu pugu-pugu maneh teh mandi di dieu. Mandi wae hagoran kitu ku. Kitu nanya anu datang kasih bibi teh. Ari nu datang kaum dangu sadayana eta teh si Aji. Ujang. Kami mah lain mandi, kami mah ieu keur mawa cai di soledat. Atuh ieu ember teh, cai dina ember teh masihan awak kami anu keur labuh ieu. Atuh istirahat heula atuh euy. Maneh teh cai istirahat atuh. Itu jawaban si Aji teh. Atuh si Aji teh teu sila nyebutkeun si bibi eta maena teh ngahudangkeun si bibi. Terus diajak ngobrol. Nuhun Ujang teh geuningan. Bagus. Bi. Lain bagur urang mah karunya we euy. Nyali maneh teh asa ka mak kuring. Gitu jawaban si Aji teh. Hidup teh reka mana atuh Ujang? Nih pos-posan ka dieu geuningan. Bibi mah perasaan karek ningali Ujang. Itu pananyaan si bibi ke si Aji teh. Atau si Aji langsung ngajawab. Bi, urang mah rek neek euy. Nah rek berkelana lah kitu tah.
erek neangan anu lah gitu bi urang mah pokona mah erek neangan ilmu gitu bi gitulah kumanya bingung lah urang ngejelaskeunna ka maneh atuh cak ari kitu mah maneh teh sok sare di mana lamun peuting dahar di mana bi urang teh sare di mana tunuh di mana ya sare dahar atuh mah ge naon dahar bi kitu bi kalakuan urang teh maklum urang teh dengan pengalaman lain berkelana bakos tagna filmna Haji Roma Irama nya berkelana aduh Haji eta mah tadi kaum dangu mang aduina keceplosan eta teh berkelana cenah jadi inget kana film Mang Haji Roma Irama nya aduh mangga orang lajengkeun deui atuh Haji hari kitu mah daripada teparuguh mah geus we yuk kata nini ngilu kayak kunini dikenalkeun ka juragan ini emang saha euy emang teh maksudna maneh mah cicing teh jeung saha kok ngomongan juragan geunan euy oh bibi mah iya gawe jeung juragan Wah Ajud manehna teh pimpinan paguron Parebodas pimpinan paguron Parebodas wah maneh teh jadi lamun dia mah bananya tah kitu kuring teh matak capek gen ngalacai kapaksa we da kumaha gareng-gareng gawe di imah juragan lamun urang teh ieu mah geus capek ieu mah cicing we keur heula moal maksakeun atuh lamun kitu mah urang dibantuannya bi ada ngomong-ngomong ngaran bibi teh saha euy ngaran bibi mah bibi Mimin ali hidup teh saha ujang ngaran teh Bi Mimin ngaran urang mah Haji bi Haji lah pokoknya mah ngaran mah teh Haji syukur atuh urang mah manggil ka maneh teh bibi we nya tapi hampura bi urang mah ngomong teh teu bisa lemes euy atuh teu naon ku urang di hampura pisan da meureun geus kitu gen bawaan watak ti leutik meureun nya Haji gitu euy ya atulah ayeuna mah istirahat geus cukup ieu emer teh kurang di sian we dua we nya tapi urang emang meunang bi cicing di eta teu maneh engke we tenang engke ku bibi dibejakeun eta kasih juragan Mbah Ajud teh nya pokona mah nyaho tenang we tapi maneh teh kudu babantu lamun hayang di dinya mah tenang wae atuh bi urang pastilah bantuan maneh sanggeus satu bisa urang ngalacai heula yo atuh jikil ari kitu mah Haji atuh kaum dangu sadayana geus kitu masih Haji teh langsung wae manehna teh nyokot cai di walungan pas manehna nyokot cai di walungan teh si Haji teh ngagerentes nah teh kabeneran euy nu teteangan teh aya kieu cuman geningan kadengina teh sahanya tadi teh Wah Ajud pimpinan paguron Parebodas teh geningan kitunya lah sabaran we ya penting daripada orang neangan ka mana teu manggih menan ieu we hitung-hitung bantuan si bibinya lah gitu gerentesan si Haji teh atuh teu ngusila si Haji teh ngalacaina teh langsung balik deui pas nepi kasih bibi mahna teh laju ngajak wae kasih bibi teh
Hah, Bi, yuk lah, yuk mah tenang, mana mah lempang we. Cai makan we kurang lah di bawahna. Mana kuat. Ya, lamun kuat mah hayu atuh. Atuh kaum dangu sadayana dua anak teh langsung lalempang nu maksudna rek ka imahna Mbah Ajud. Terkuncilah kaum dangu sadayana si Bibi jeung si Aji teh nyampe ka imahna Mbah Ajud, manehna teh asupna teh ka lewat pintu dapur, datu teu meunang cenah asup ka hareup mah. Itu si Bibi teh nitah wae si kuncir. Langsung wae titah diuk di dapur. Tuh si Bibi teh langsung wae nyokot cai. Nyuguhan kasih Aji. Tah, Aji inum heula, ieu cai si haus maneh teh. Wah, henteu Bi, karek sakitu kan urang mah teu haus lah. Bi, aya teh imah juragan saha tadi teh? Mana saha Bi? Iya teh, imahna Mbah Ajud. Iya teh manehna teh salah sahiji pimpinan paguron Pare Bodas Aji, tapi manehna teh lamun geus keheul ka jelema teh geus main kaplok, geus main nonjok, geus main najong we. Bibi kan aslina mah teu betah ieu teh di dieu teh da kumaha deui atuh Bibi teh bisa kumaha-kumaha. Ngan kitu Bi. Rek kitu mah kumaha nya. Kahayang Bibi mah Aji atuh di dieu. Maturan Bibi ya mantuan sagawe-gawe jeung Bibi keun masalah dahar masalah naon mah Bibi anu ngaturna. Aji siap lah Bi, orang sanggup lah. Atuh kitu mah hayu maneh ayeuna orang tepungkeun ka eta Mbah Ajud. Hayu lah Bi. Atuh kaum dangu sadayana si Bibi jeung si Aji teh langsung ka hareupeun ka jero imahna Mbah Ajud. Tapi si Bibi teh teu ningali sasaha di jero teh. Da suku sabab Mbah Ajud mah ngankur boga anak lalaki anu keur latihan di paguron Pare Bodas. Nabi, nya usah saha euy, sepi ginian. Nya tingkah mana ieu teh? Mbah Ajud teh ketang dengekeun tah. Di luar kos nama aya nu pahu pekos nu gelut kitu giniannya. Bi, yuk Bi wang tingali lah. Wang tingali saha nu gelut teh? Ulah kasep geus we. Urang balik deui ka dapur yuk. Atuh kaum dangu sadayana si Bibi teh langsung narik wae leungeunna si Aji nu maksudna rek dibawa ka dapur. Da kusabab ka imah si juragan ka imah si Mbah Ajud teh sering aya nu datang bari nangtang. Da kusabab eta teh tempatna sok dipake tarung antar jago nu erek dilaksanakeun nyaeta poe isukan. Sanyampena si Aji jeung si Bibi ka dapur, si Aji mah penasaran manehna teh alasan nu niatna erek miceun kahampangan heula. Atuh pas geus diijinan teh si Aji mah lain angkah ieu miceun kahampangan, manehna mah rek ngintip ningali anu tadi keur bagbrik-bruk kos anu gelut. Atuh pas nyampe ka ningali anu keur gelut teh si Aji teh ngintip. Gebeg manehna teh kaget ningali hiji lalaki anu geus kolot dihurup ku 5 orang
ku 5 orang, lalakina tiluan, awena 2an. Tapi si Aji teh helok ningali lalaki anu golot eta teh kusabab lincahna kabina-bina diserang ku pedang ku bedog, tapi lincah katinggalina teh. Wah, hancak kaleuy, waktosna seep. Kaum dangu sadayana waktosna seep. Insyaallah lain waktos ulang lajengkeun deui carita lalapahan si kuncir ieu. Sim kuring ma aduh nyuhunkeun dihapun dan atuh pilih dongeng si kuncir lalampahan si kuncir ieu seueur pisan kakiranganana. Atuh amit mungkur amit mundur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.